ngagasab senal tekadkeun bahwa ieu teh haram. Nah wuduna jadi teu sah gara-gara ngagasab senal? Henteu, eta mah beda urusan antara wudu jeung ngagasab senal mah. Wuduna mah sah, salatna mah sah, ngan ngagasabna haram. Tekadkeun ieu teh haram. Halal ieu mah geus kitu dah. Hanger ngaran-ngaran gasab mah haram. Naon atuh gasab teh? Nyokot barang batur bari teu beja bari boga tujuan rek dipulangkeun. Urang lamun rek wudu make sendal batur aya tujuan rek dipulangkeun? Aya, eta namina gasab. Kumaha lamun moal dipulangkeun? Maling eta mah. Kang urang mah hayang kaasup gasab make sendal tas mingguan ngan dipulangkeun rek taun hareup. Eta mah berarti saumur-umur senal di ditu urang kena ku paharaman. Ari ngahaja mah kajaba lamun teu ngahaja bubar mingguan poe ari senal nu akur teh aya 5. Aduh nu mana senal urang teh dipake nya. Eta mah teu dihaja nya, ari teu dihaja mah tinggal minta hampura can aya nu nyusul bibis. Tinggal tukeurkeun. Eta mah sanes gasabnya, sabab urang mah nyangka eta senal nu dipake teh nu saha? Nu urang ngan pedah dasar panonna geus rada kurang jelas keur mapoe nya. Mangga eta mah. Mangga teh lain mangga sabebas nanya tapi teu dugi ka doraka gitu. Teu dugi ka doraka. Salik deui wa yahilu hamluhu fi amtiatin, halal mawa Quran dina banda. Sapertikeun balanja ieu mah ka pasar meuli bawang, meuli buku, meuli rome, meuli muncang, meuli tarasi, meuli baju, meuli Quran. Diganong atawa diteuneun dina dus atawa kumaha we nya rek ditanggung. Ta eta mah menang sabab dianggapna mawa barangan di jerona aya Qur'anan. Urang keur ngagandong di pasar mun baheula jalan Cisarana nya. Bi mekal naon eta? Balanjaan sugan. Bi mekal naon eta? Mekal Qur'an. Tara nya teh eta mah meunang. Ari dibarengkeun jeung barang mah ngan paling ge keur meulina di ditu nyabakan milihan eta mah kudu gaduh abdas nya. Bisa wae nya kagok deui wae keur meuli Quran neangan WC antri dina teu antrina kudu mayar 2.000 di luar parkir 2.000 deui nya. Lebar menang nya lamun dihijikeun jeung barang. Wapi tafsirin aksaro minal Quran atawa tafsir oge kengingan saurti payun bahwa ayat tafsir ayat terjemah. Ari terjemah mah dianggapna masih Quran sabab henteu nafsiran. Eta mah ngan saukur mindahkeun bahasa tina bahasa Quran kana bahasa urang, lamun Sunda kana bahasa Sunda, lamun Indonesia kana bahasa Indonesia. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Handapna teh dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta mah sanes tafsir tapi harti. Ari tafsir mah ngajelaskeun bismillahirrahmanirrahim. Contona bakna didinya teh bak harap jar, al ba'u harfu jarin. Contona atawa bi makna bikana makana wa biyakunu mayakunu. Rek bahasa naon we tafsir nama eta mah nemeke nging. Ari terjemah mah masih keneh Quran sanes tafsir ari terjemahnya. Wa pidarohima wadananiro wa khawatima nukisa ala kulli minha Qur'anun. Atawa aya duit anu dina eta duit teh aya tulisan Quran. Ari duit urang mah eueuh nya, duit Arab paling oge nya. Paling ieu mah duka dina buktina mah duka aya, duka teh aya tulisan Quran anda aya oge tulisan ngan bahasa Arab nya. Alfun
royalun. Berarti 1000 real contohnya ya. Atawa wadananiro dina dinar teh duit tina emas, boro-boro duit tina emasnya digieun emas ge nya wa khawatima atawa pirang-pirang ali cincin mun di ieu biasana dipamegetnya ari cincin istri mah pinuhna teh kunaon ku ukiran atawa ku bentuk tah ieu biasana ali pameget ieu ali warisan ti nenek moyang ti kakek moyang karunya bisa teh sebutnya gede alina teh batuna gede didinya teh aya tulisannya tulisan Al-Qur'an contoh tulisanana teh hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun dina ali teh didinya meunang ukir ya dina ali eta kan tulisan Quran surah Yasin atawa wa idza batastum jabbarin anu mana ayat eta teh paranti nonjok sakali nonjok langsung paeh contohna ya aya dina ali ieu da ali ieu teh bisi gelut nya jang naon jang nenggel batur lamun pasea lamun aya tulisan Quran atawa ukiran Quran dina ali nukisa ala kullin minha Qur'anun eta mah wa yahilu hukumna halal tegasna mah menang jadi ali mah menang teu kudu pret hitut ala wudu asupkeun deui mangga masih henteu di ala ge nya sabab eta mah wa khawati ma nukisa ala kullin minha Qur'anun. Terakhir pisan walayumna'u al-mumayyizu al-muhdithu min masi mushafin walauhin lidirasatin wa ta'allumin. Terakhir budak anu geus hideng ngan baleg anggap api-apina budak lalaki 7 tahun lalaki 7 tahun can baleg tapi geus hideng dibere roti jeung tai mah da milih naon milih roti geus ari hideng teh tamyiz ari tamyiz teh bisa ngabedakeun mana anu pimanfaateun mana anu pimadarakeun diajar ngaji bukaan Quran menang eta mah atawa guruna nulis dina papan dina bor zaman ayeuna mah ari bor teh bahasa Inggris nya bahasa urang nama papan tapi angger orang nyebut nama naon borna bodas wait bor ari wait teh bodas ari bor teh papan nu hideung black bor ngaranna teh ari urang mah meser spidol whiteboard maksud nama spidol anu paranti nulis dina papan anu bodas tapi da ngarti urang teh nya sanajan teu apal hartina oge gitu. Tah di dieu we di tulisan Quran budak keur diajar nyabakan kana eta tulisan eta mah menang. Kita buah kami sholat di terakhir milih ayat pertarusan. Ya. Orang terang teh. Terang eta teh sekar Quran terang teh. Haram pamit terang mah. Pamit terang mah henteu nya. Sabab sanajan tos jadi sekar jeung deui sekar Quran teh berarti ku urang didurukna eta. Teu kenging nya saya nama abdas heula sanajan mungkin nya mungkin abi can mendak kan mungkin kulantaran geus berubah mungkin aya nu ngamenangkeun tapi sementawis mah haram. Cenah ke aya ieu keteranganana nu ngahalalkeun. Oh berarti siap nampi ngan sementawis haram. Cekap. Terus. Kita buah kami sholat cekap. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ageng manfaatna nu leresna ti Gusti Allah nu lepat nama kabodohan simkuring. Hapunten tina sadaya kakirangan oge kalapatanana ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.